Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Terkena hati aing. Buah-buah awewe aing keur salingkuhnya. Coba deh. Halo yang. Halo. Tuh cek aing ge anjing jalu nu ngangkatna. Halo. Saya. Di mana awewe wing sih ya? Teuing atuh, bet nanyakeun ka urang. Geuning eta teleponnya diangkat ku maneh? Heeh, ieu keur jeung urang. Terus didinya rek naon? Awas ya wani macem-macem ka awewe aing didodet ku aing. Aing kabogohna. Aing bapana. Aing kesal nabi poe ieu anjir ka pewajikan. Sapedah naon dia? Urang teh pan hayang dahar tadi mah teh jeung samal. Terus? Eueuh cengek meureunnan. Eta mah aing dipanggieunkeun samal sireum hideung geura. Ladahan teu pahang heueuh. Nya da meureun aing teh peusing meureunnya. Sabeuki rempag aing majikan teh. Padahal cengek mah karek ka imah bibi tuh. Mau kayak cabe ngerah tilu mah. Diguntingan eta mah leuwih lada geura. Boa ebah. Anjir meureun jadi samal koyonya. Heeh. Natongong panas teh bi. Anjing parah ieu bibi aing. Kieu tah jiga nama anjir turunan anjir. Majikan aing mah turunan ti bibi aing kieu nama. Mira rempag anjir keluarga ieu. Ampun Gusti. Ai bibi jadi meuli motor listrik. Jadi atuh. Mah aku tatangga bibi mah. Cek. Rek meuli motor listrik bibi aing ngaredang nih guys nya. Mantap. Antar isuknya aya. Gas. Pasti antar ku urang. Tapi bibi bingung, ah. Bingung kunaon? Ari motor listrik nu nilang PLN tawageran polisi nya. Anjing. Mantri Ede bi. Nya polisi atuh nu sok nilang mah. Di mana teuing PLN nilang ai bibi. Anjir. Aya pertanyaan model kieu patut ampun teuing. Lah, geuning bibi di eta ku Mang Darman ditilang di jalan acan mayar. Heeh, atuh mata ke mayar listrik tepat waktu. Ai bibi